jeung turun ka Allah jeung turun ka Rasulullah berarti urang teh dijadikeun ashabus simal hartina ahli kenca. Cek sebagian mah ahli katuh mah ahli surga, ahli kenca mah ahli neraka nyata jalma anu mumpang kana parentahan Gusti Allah. Kitu. Kadang-kadang ayeuna mah tawakul kana basuhun. Nah, teu sagede contohna. Lesina kanosan kadang-kadang bahasa kurang kasar gadihan. Teu sagede kana kitu teh. Bukan dicontohan ku Rasul kan. Da rasana mah Rasul mah teu oh, mau nyarekan batur. Pasok nyarekan batur. Pasok darah. Ibu-ibu asok nyarekan batur kan? Pira ya doa Allah dina Al-Quran walakum tapat dan bagi dalam qawli lain fadl min hawli sing saja makan bersifat kasar gariha hate keras bakal jadi kirti sabri alam dunia kulik sedekah deh itu dikasih muslim Allah tersebut gitu. Memang ayat kalimat asyidda walal kufar keras terhadap kafir Rasul. Hari iya mah keras terhadap Islam deui. Mohon Islam careka. Rasa gitu rasa. Rasa. Kade dan aku